Mitra Anu Mulia Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nukatunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ke-58. Para mitra sadaya dongeng parantos dugi kanalika harita teh Prabu Ageng Malela atuh ngaraos heran ku ayana eta monyet sakadang monyet nu namina Raden Panji Wanara disebutkeun dunungan Ki Jagra jeung sapara kancana. Mangga dongeng urang teraskeun deui para mitra etang-etang hiburan pangbebrahmana. Ki Jagra, Ki Winata jeung Ki Badra. Najan kumaha kaula ngarasa panasaran kana kaayaan eta monyet nu katelah Panji Wanara. Ku kituna kula ngarasa panasaran hayang nyaho nahasa-hasanya na ieu monyet nu katelah Raden Panji Wanara teh Ki Jagra. Prabu Ageng Malela cumarios tumaros ka Ki Jagra. Atuh Ki Jagra harita ge tuluy atuh cumarios deui. Nya sumangga kaula nun Gusti. Kunci sim abdi saya jadi terangkeun. Bade percanten nuhun henteu percanten teu sawios-wios. Eta mah teu langkung kaula nun. Red Ki Jagra ka Raden Panji Wanara. Nu ayeuna geus turun tina tak-takna Ki Patih Winata. Tuluy Ki Jagra nyarios ka Raden Panji Wanara. Kumaha Raden? Nate sawios-wios upami ku mamang diuningakeun. Mangga lah ku mamang we teh mah. Panji mah ngiringan kana pangresa Mamang Jagra sareng Mamang nu sanesna. Walawan Raden Panji Wanara cumarios meuni capetang ngagebeg persadaya anu samno aya di dinya. Pangpang nama Nyimas Rubasi ku ayana Raden Panji Wanara kisah cumarios meuni capetang pertengtang kawas manusia biasa. Eueuh heran kaget aneh geuning eta monyet teh tiasa nyarios ka Kang Prabu. Memang kaayaanana nya matak aneh matak heran Nyimas. Kakara saumur hirup saumur nyunyuhun hulu aya monyet bet bisa ngomong. Hari kitu Nyimas kabita ku ieu monyet nu katelah Raden Panji Wanara. Kantenan we Kakang Prabu kabita kabina-bina. Raden Panji Wanara kumaha upami sareng ibu weterasnya ulah ngiring deui ka nu sanes. Anu mah kumaramena we. Temana Raden Panji bari lungak-lingek harita teh para mitra sadaya. Ibuna ke heula, urang kena apal heula kana jujutanana. Sumangga atuh geura taroskeun Kakang Prabu. Atuh rayi mah ngiringan we kumaha saena nu prayogi mah eta monyet supados tiasa kacana ka nagri Paripari. Mangga Nyimas, ayeuna keneh bade ditalungti ku si Kakang. Bari ngantosan Ki Kangka datang ti nagara. Red sagemblengna paneuteub Kangjeng Raja Ageng Malela ka Ki Jagra bari pok darianaker. Ciing terangkeun sagemblengna ayeuna. Kumaha teh jujutanana ieu teh. Dipayun jisim abdi bade nguningakeun heula perkawis kaayaan ieu pun lanceuk kaula nu. Jenenganna Ki Winata anjeunna teh papatih nagri Mandalawangi. Mung kabur alatan dimusuhan ku Patih Kunjaya anu ngagugulung kaduliman. Bari nyiksa Kakangjeng Raja sareng kagarwanan. Nyatras maguron dipun guru nu kakasihna Mama Kiai Ampel Gading. Di tengah leuweung bungur padepokan oge. Dupi ieu Raden Panji Wanara saresna teh tuang putu.
Kawit nama aja dengan Raden Santiaji putra Kangjeng Raja Rangga Panika. Tinggi mas nawang asli janten jentre ieu teh sanes nulia naing tuang putu kaula nun. Manya tuh percaya we mah. Naon teu percaya we mah. Kabeh prajurit nyebutkeun moalnya jeung teu percaya. Sabada meunang katerangan ti Ki Jagra yen sabener Raden Panjiwanara teh manusa, anak raja minangka incuna apa Prabu Ageng Malela. Kabeh prajurit nyebutkeun teu percaya ku ayana katerangan model kitu ti Ki Jagra. Jempe heula jempe ulah wakara ribut. Saur Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela ka prajurit, jep kabehanana jempe atuh para mitra. Lir ibarat soraga angker di sadaka tincak taneuna meuni jempe jempling harita keneh. Karunya teuing nah kumaha lalakona make jadi monyet atuh Ki Jagra. Nya Ki Jagra muanya make monyetnya ayaknya make jadi monyet segala. Da kaula teh bangsa manusia muanya boga incu satu. Cing kumaha mimitina ieu teh. Kumaha lalakona nu sabenerna pangna bisa kajadian kieu. Heran kaula teh Ki Jagra. Cing sok caritakeun wakcakeun masing balaka. Ulah aya nu didingding kelir di Sinang Siloka kabeh caritakeun ku anjeunna Ki Jagra. Naon nu jadi sababna, naon nu jadi kasang tukangna pangna aya anu ngaranna Raden Panjiwanara ieu majarkeun anak raja mangrupa incu kaula. Sajabati atoh teh ku ayana dipanggihkeun jeung nu jadi incu. Oge heran jeung panasaran lantaran nu jadi incu teh geuning ngabet jadi monyet atawa jirimna hiji monyet nu katelah Raden Panjiwanara. Mangga urang dongengkeun kieu geura kaula nun. Geura dangukeun ku sadayana kaula nun. Ku kaula diregepkeun. Buru-buru geura dongengkeun kaula mah ngarasa panasaran Ki Jagra. Mangga kaula nun kieu geura ieu. Geus kitu mah barabat we Ki Jagra ngadadarkeun sakura riwayat Raden Panjiwanara. Dikawit ditenung ku Ki Raksa Bungkayak anu memang nganut ilmu, anu memang para mitra sadaya dibantuan ku Jin Wanguk, nenung ka Raden Santiaji kajeng Nimas Larasati, nepi ka eta murang kali putra Kangjeng Raja jadi monyet jeung kuya. Jadi sakadang monyet jeung sakadang kuya nya diterangkeun oge yen duanana oge ayeuna janten asuhanana Mama Kiai Ampel Gading diwirid ku rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake. Diwirid ilmu anu manfaat keur diri, manfaat keur kulawarga, manfaat keur balarea. Ayeuna ge maksudna sejang ngayakinkeun kana kaya di negeri Mandalawangi. Nu tetela ayeuna geus dirajaan ku Patih Kunjaya, nu dibarengan ku Resi Raksa Bungkayak, guruna Patih Kunjaya nu diangkat jadi penasehat di negeri Mandalawangi. Nya cenah bejana ku ayana ala Patih Kunjaya jeneng Nyakrawati ngabahu denda di nagara Mandalawangi, ngalaksanakeun parentahna dina kaya dolim karahayat terutama rakyat Mandalawangi. Rakyat tingkoceak kulantaran dolimna hiji pimpinan, hiji raja anu salirana ngan saukur nguntungkeun diri manehanana wungkul. Nguntungkeun atuh diri manehanana wungkul, oge nguntungkeun ka penasehatna minangkana nyaeta Resi Raksa Bungkayak. Jeung nguntungkeun ku sing-sing sakur anu bilu ka manehanana wungkul. Jadi raja model kieu, raja anu kudu disingkirkeun. Numatak atuh harita oge petujuanana Raden Panjiwanara teh hayang nalungtik kumaha sabenerna di nagara Mandalawangi.
Nyaki Deui para Mitra diterangkeun yen ayeuna Nyimas Nawang asri aya di Panjara tos laminaker sadinten rejeng sareng dipiceuna Raden Aji sareng Nyimas Larasati. Raden Aji dileuweut piceun ka Leuweung Bungur sedengkeun Nyimas Larasati dipiceun harita teh ka Walungan Cisande. Atuh rengse Ki Jagra ngadongengkeun lalakonna Panjiwanara. Gancang Raden Panjiwanara dipangku digalentoran ku Nyimas Rubasih deudeuh naker. Deudeuh teuing Raden, anak King Incu Nini. Ieu teh Nini, Raden, Nini. Gaur Nyimas Rubasih ceurik nang harita teh para mitra bari ngarangkul Raden Panjiwanara. Nini dikapungkur kene Aji hoyong ka Nini teh mung isin. Ulah isin-isin ieu teh apan yakin Nini hidup Raden. Dadah teuing menika bina-bina teuing nya. Ngakaya diri batur teh nepi ka kieu. Mana ari Nyi Laras nu majar jadi kuya teh Raden? Mawi Laras mah ngantosan di ditu di paguron sareng Mama Kiai Ampel Gading Nini. Saterusna Nyimas Rubasih terus wae nanangkeun Raden Panjiwanara. Bari geus teu era deui Raden Panjiwanara diciuman di galentoran namplokeun ka sono sareng ka deudeuh nu taya babandinganana. Monyet ge da Panjiwanara mah teu bau cenah urang mitra, teu barau monyet dah. Monyet ge sok mandi eta bersih. Monyet sehat we sigan. Aduh ampun nih. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula gas. Para mitra pamiarsa, dupi Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela dugi ka kakerot nahan amarah. Ku ayana pohara nafsuna ka Patih Kunjaya lain bae geus ngarebut karajaan ngasupkeun Kangjeng Raja Rangga Pandika ka Panjara. Oge tetela geus nyipta atawa nganiaya ka Raden Santiaji jeung Nyimas Larasati. Jadi sato atuh jaba yakin geuningan atuh Nawang asri ge harita teh di Panjara cenah para wargi sadaya. Urang ajar si Kunjaya. Nyata-nyata lamun kitu mah kudu dipodaran eta mangklu kurang ajar teh. Ki Binata, Ki Jagranya kitu Ki Badra. Si Mabdi kaula nunggu di. Iya Sun, abdi ge. Iya Sun. Keur mulangkeun ka nyeri jeung hukuman ka pihak jalma nu sakitu hianatna nu sakitu dolimna. Taya deui jalan iwati urang kudu ngahijikeun kakuatan. Urang babarengan ngajorang ka ditu. Memang jisim abdi ge ngadukung pisan kaula nun Gusti. Kalayan eta pamaksadan ka entang saena. Kitu maksa jisim abdi ge maksad mah bade maluruh ka nagri Mandalawangi Gusti. Hoyong terang dugi ka kumaha seluk-belukna tindakan atuh eta Patih Kunjaya. Anu memang antara jisim abdi sareng Patih Kunjaya ngarupikeun dua patih di nagri Mandalawangi. Namun memang upami diukur mah anjeunna langkung sepuh tibatan abdi kaula nu Gusti. Syukur Winata syukur kaula ngarasa sugema hate jeung bunga amarwata suta bunga kakiri-kiri. Ku ayana kasiap-siagaan Andika dinanggoning hayang aman ke nagri Mandalawangi. Dinanggoning hayang ngarebut tahta ti Patih Kunjaya. Anu memang tahta eta sabenerna mah dipiboga ku Rangga Pandika. Anu engke bakal turun teh ka Raden Aji. Raden Aji atuh anu kudu miboga eta kakawasaan. Nyaeta Raden Santiaji nu ayeuna geus dicipta jadi monyet anu katelah Raden Panjiwanara. Syukur kaula ngarasa syukur kacida pisan syukurna. Alus anjeun boga kawani model kitu.
Hatur nuhun kaulanun soksanos kitu tugas isim abdi kangge maluruhkan negara kaulanun komo kitu aya pangdede ti Gusti Prabu sareng ti para prajurit ti negeri Paripari kalintang ngaraosa bingahna kangge isim abdi meni asa gede hate isim abdi kaulanun hatur nuhun sateu acana kalayan atas nami Kangjeng Raja Prabu Rama Pandika jisim abdi ngahaturkeun nuhun kaulanun. Syukur amun kitu mah kaula geus gembleng hate. Cek Prabu Ageng Malela malah mah Nyimas Rubasih ge cumarios. Kakang Prabu jisim abdi hoyong nyarengan gelut jeung si Kunjaya hoyong nyarengan ngawara. Kaeta mangkeluknya tanu kejem naker kaulanun. Nyimas Rubasih ge nafsu nama ngagidir amarah teu kawadahan waos kekerot rarai geuneuh pir beusi atah beuleum teh lain bobodohan. Ulah Nyimas mah ulah ngilu perang Nyimas bilih cilaka. Ulah Nyimas mah tos we antosan. Bade diantosan di dieu mangga engke bade mulih ka karaton mangga. Atuh da keheul kaulanun kaula teh meni nafsu kaulanun Gusti abdi mah hoyong ngiring nya teu sawios-wios ngiring oge nangamung ulah abder tarung sawios disingkurkeun di mana bari aya nu ngajaga. Hatur nuhun sateu acana Gusti. Dajan kitu bagian lalaki urusan tarung mah nu sejen ulah pipilueun Nyimas mah cicing-cicing bae. Kakang mabet kitu kaulanun geuning apan wanita oge dina soal ngabela bangsa mah ulah cicingeun kakang. Aya bagianana kaum wanita dina ngeuning ngabela bangsa teu kudu tarung rebutan umur tah kitu. Sawios diwakilan nini ku aji lah pokok nama haji nu bade tarung. Ulah Raden mah ulah bising cilaka. Tenang we atulah nini. Da panji geus diajar ilmu apanan. Wayang guru mah make empel gading. Pokna Raden Panji Wanara bari semunu ogo naker ka Nyimas Rubasih harita teh. Nu janten eyangna bari teras ngagugulunga meni ulah lesot. Kaulanun Gusti jisim abdi usul sakedi kaulanun. Rek usul naon winata prakira kenalkeun ayeuna kene perkawisnen permeswari kaulanun kumaha kitu eta perkawisnen permeswari sae nama ngantosan bae di padepokan Mama Kiai di Leuweung Bungur nyarengan nen laras di ditu kaulanun da teu tebih ti dieu mah daripada mulang ka negeri Paripari kaulanun. Sareng daripada disingkurkeun di mana wae langkung sae urang jajabkeun bae heula ka Leuweung Bungur. Teu tebih ti dieu teh caket kaulanun. Jadi kitu nya winata yaktos kaulanun. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Sabada nampa usul ti Patih Winata Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela harita teh tumaros ka ingkang garwa. Kumaha cenah Nyimas? Nyimas Rubasih ngahuleng sakedeung sabada ngahuleng terus cumarios. Nyiringan wae kaulanun Kangjeng Gusti ret ka Patih Winata bari pokna. Alus kitu ge winata kaula moal baha. Tah jadi pamajikan kaula permeswari satuju kana sing sakur usul adi ka winata. Hatur nuhun Kangjeng Gusti. Replika Kangjeng Raja kalawan saurna. Kumaha upami ayeuna den permeswari dijajabkeun heula ku Ki Jagra. Disarengan ku prajurit kadituna kaulanun dipiwerangan tosan di padepokan Mama Guru kaulanun. Kumaha Nyimas? Bade ayeuna wae angkatna? Ngiringan kaulanun
nanging ulah seueur teuing ka ditu teh atuh bisi ngabarubahkeun ka Mama Kiai sareng bisi aya kacurigaan ngan kumaha ari Raden bade ngiring ka ieu kan ini ngantos sadi padumukan Mama Kiai atanapi bade ngiring ka nagara sareng Amaratu. Nyimas Rubasih tumaros ka Raden Panjiwanara wajib bade ngiring ka nagara nini kangge mantuan ama ieu Eyang Ratu sareng para mamang sadaya kade sing ati-atinya salawasna kudu waspada bisi nyorang kecelakaan pokona mah kudu waspadanya beres lah pokona mah ini Nyimas mangga atuh gramiang ka padepokan Mama Kiai di tengah leuweung bungur disarengan ku Ki Jagra kali Ki Badra nganaha bade kun kana kuda atanapi nyana kareta kancana pokna Kangjeng Raja baringinya nyarita teh nyaluyuan kana kapalaina Nyimas Rubasih anu alim disarengan ku seueurana dina nepak Rubasih anu alim disarengan ku seueurana dina nepangan Mama Kiai Ampel Gading teu kedah kana kuda atanapi tunggang kareta kancana sawios badaratu wae kaulanun da siang ieu sareng supados salsewe kaulanun Gusti nya teu naon-naon atuh kakang mangidinan bae. Kangjeng Raja Ageng Malela nganteur kana kapalaina Nyimas Rubasih nu baris ka padepokan Mama Kiai Ampel Gading nu matuh di tengah-tengah leuweung bungur. Memang teu sabara tebih ka leuweung bungur teh para wargi, namung lumayan oge lamun dianggo badarat mah puguh we pasti kana kesang badag kesang lemut mah ngoprot saawak-awak. Harita keneh tos kitu mah atuh lajeng bae Nyimas Rubasih angkat kalayan disarengan ku Ki Jagra sareng Ki Badra kebat lumampah ngantunkeun eta patempatan lami matos teu katingali deui margi parantos tebih naker ngantunkeun eta patempatan. Kawas meunang ngatur ari leos Nyimas Rubasih sareng Ki Jagra kali Ki Badra miang ana buru-dua datang rombongan prajurit Kangka nutas ngalaksanakeun pancen nyusulan para prajurit. Ayeuna geus daratan bari tete lalobana keur aya kana rebuna teras we nyaketan kapayuneun Kangjeng Raja para prajurit jrut tarurun tina tonggong kuda. Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela kantenan ngaros bingah ku parantos sumpingna rombongan Ki Kangka bari mawa balad anu sakitu lobana meningaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pina. Sabada Ki Kangka ngalaporkeun kaayaan di perjalanan bari ayeuna laporan wirehna geus cunduk kapayuneun Kangjeng Raja bari nyanak prajurit ngarebu lajeng we Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela sasaura dina suara pohara tarikna. Hei kadang warga sakumna ayeuna urang geus kumpul ngariung bari sakieu lobana urang yang ayeuna keneh ka nagri Mandalawangi sajabati ngabelaan anak minantu kaula oge urang perlu ngalepaskeun ka aya nagara sangkan teu dikawasa ku jalma-jalma dolim. Sakur nu araya ngawalo nyebutkeun satuju meuni saheng naker kadanguna. Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela memang ngaraos bagja sugema jeung bingah nu taya babandinganana wireh para prajurit parantos sumping bari samakta pakarang dina jumlah anu memang lain saeutik-saeutik apanan moal susah teuing sigana dina raraga nyang hareupan pihak Patih Kunjaya sapara kanca ti pihak nagri Mandalawangi. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula. Para mitra pamiarsa, lajeng anjeunna neraskeun sasauranana estu Daryanaker. Kalayan dina waktu ieu kula seja nepungkeun ieu jalmi
ngadegkatuhun kaula ye jenengan anak Kipati Winata Papati Nagri ti Madalawangi Wayuna negara dari Jabal Bupati Kunjaya hanya sumping ka dia tutas maguron di Mamang Kiai Ampel Gading di Padepokan Leuweung Bungur. Sanyana tadi nama disarengan kedua catrik Mama Guru Ampel Gading buka telah Ki Jagra jeung Ki Badra ngan ayeuna Ki Jagra jeung Ki Badra kukula ditugaskeun sida ngajajabkeun Nyi Mas Rubasi Prameswari kagereuh di Padepokan Mama Kiai Ampel Gading. Pipangna Kipati Winata aya di Padepokan Mama Kiai Tras ayeuna sasarengan-sareng urang deh na kumaha ngawitanana Gusti. Salah saurang prajurit nu kaitung kritis naroskeun secara gamblang kedah kritis zaman ayeuna para mitra di mana teu kahartos gancang we atuh engal para mitra sadaya nyaneakeun di mana memang aya kakaliruan gancang dibenerkeun kitu para mitra di mana cenah aya nu salah gancang dibenerkeun kitu para wargi sadaya. Alus oge pertanyaan teh kieu geudanya ngan hanya kalau waktu nak kabur beak urang tuluikeun isuk prajurit